Bismillahirrahmanirrahim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya di Sunda. Alhamdulillah ayeuna baris dilajengkeun jujutan carita Talaga Getih bagian anu ka-42 na. Sakumaha anu kantos disungsi dina hanca bagian anu ka-41. Padaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsa madarkeun kaayaan alam pasosoe atanapi sarengsena maghrib harita aya kajadian nyatana atuh khususna ka Nyi Mimin anu harita keur ngeunteung dina mangsa alam sore aya dua kitu nya di tukang aya nyata utari meureun dalam hutanana alonya tetapi juri kena atuh harita matak dumpeur sadaya khususna ka kulawargana kumaha tuh kaum dangu lajengan carita langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Harita mangsa alam beuki burit malah geus liwat ti Isa. Oceak atuh di imahna bapak. Icin harita aya nu ngoceak. Urang si mana horeng Nyi Mimin ngajerit terus mundur ka tukang. Ari panon mah mencrong kana kaca leunteung satangtung. Anu jelas-jelas sidik pisan. Aya tangtungan awewe sejen tapi lain manehna. Ngadenge anak ngajerit kitu atuh ambu saudah anu keur aya di kamarna terus gancang rusuhan keluar malah terus atuh nyampeurkeun ka anakna anu keur ngajanteng we harita teh nangtung awakna ngadegdeg ai beungeut bias ai leungeun nyekelan sisir harita teh panon mencrong kana eunteung lomari bari jeung sungut calawak jiga anu reuwas. Nyai, kunaon Nyai? Mun sok ngareurewas ai taun teh. Nempo indungna datang Nyi Mimin atoh, malah terus ret ngareret. Itu dina jero kaca mah. Nyi Mimin nunjuk kana pelebah kaca lomari anu satangtung teh terus atuh si ambu ret ngareret kana kaca anu dituduhkeun ku anakna. Tapi edas ku indungna mah teu katingalina naon. Biasa-biasa we kaca biasa we ningali awak Nyi Mimin anu keur nangtung. Dawana naon dina kaca mah Nyai? Cek ambu saudah nanya deui ka anakna anu puguh we ngarasa heran Nyi Mimin teh. Aya anu kamari ambu. Aya awewe buntung dina kaca ambu. Nya aya awewe buntung kumaha teh? Nada ambu mah tuh tenempona naon. Saung si ambu saudah kahareupeun kaca lomari. Malah nitenan kalawan apik tapi edas keukeuh we kumanehna mah teu katingali aya naon salian ti gambar anakna we dina eunteung. Kumaha ambu katinggal atanapi henteu? Dauna naon. Tetempoan hidup meureunan. Mata kari wanci maghrib teh salat ka itu lain kana kah ngontong. Sok we ya. Tempuk hidup daurah naon dina kaca entongna. Nyi Mimin penasaran terus atuh ngadeukeutan kaca nu satangtung teh. Tetela geuning biasa deui eueuh anu matak pikasieuna. Samalah terus atuh gigisi kana panon sabab hayang ngarasa yakin kana tetempoanana tapi barang ret deui kana kaca. Curing. Cik Nyi Mimin harita teh ngoceak dengek deui harita. Cilang atuh Nyi Mimin luncat ka tukang bari jeung ngajerit malah terus atuh mempekan beungeutna. Nempok kitu si ambu atuh gugup. Terus atuh harita mulu ka anakna. Nyai yo, aya naon? Jeung ningali naon atuh jero kaca teh naon? Gap tak anakna dirampak ku si ambu. Tapi kalakat terus kekepesan
dikepes-kepeskeun malah mah bari jeung terus ngoceak dengek lantaran cek pamikirna mah eta teh dia anu dicek anu nyakel teh jurig. Inga sia teu ganggu kain sia. Ih nyanyi. Ya kunaon atuh ya ampun nyobak mah. Ambu saudah ngegibikeun awak anakna. Red Nyi Mimin ngareret koceak deui ngajerit terus beretak lumpat di tengah imah bari jeung jejeritan. Sabab cek ditinggalian Nyi Mimin anu tadi ngagibik-gibik awakna teh tayalian ieu teh si durig buntung teh ngudag-ngudag ka manehna. Nampo paripolah anakna serupak itu. Si Ambu harita jadi bingung. Terus gura-giru nyampurkeun ka anakna anu keur jejeritan di tengah imah. Ari Nyi Mimin barang nampo indungna nyampurkeun teh deui kelakan sedeng lumpat guru ka juru. Awak nyampot bari ngagibrig sarta katara bugetna pias koneas. Sabot kitu torojo atuh harita bapana Nyi Mimin nyatana Bapak Icang. Datang-datang teh sarta dituturkeun ku sabaraha urang tatanggana anu dahareukeun. Lantaran sararea ngerasa reuas da pugu atuh ngadenge suara Nyi Mimin anu jejeritan. Nya terus arasup ka jero imah. Marang beresarea ngarasa heran sabab lumpuh Nyi Mimin anu keur ceurik ngabangingi bari jeung nyempot di juru. Ari Ambu saudah atuh kur ngahulang we bari jeung ningalikeun anakna. Nya kunaon deui si Nyai teh, Bu? Sabat deui kitu budak teh. Kudu kateh teh jeung sabah. Kami oge yo teu ngarti ieu teh cik. Saatu ku abah geura tanya. Nya kunaon budak teh urang teh ujug-ujug kieu geura. Saung atuh Bah Icang ngadeukeutan ka Nyi Mimin terus nanya bari jeung leuteuh. Nyai, kunaon hidep ti anakeun? Rep Nyi Mimin ka bapana Ciep Jempe teu jejeritan jiga tadi. Tapi kelaka terus molotot bangun anu ijin. Sorot panon beringhas gelar-gelar ka sakabeh jalma anu aya dirinya. Nempok itu mah kebun saya lagi Bah Icang om. Sakurnu area dirinya ngerasa reuas. Malah keur kitu teh Nyi Mimin nangtung terus cekikik deui mata kukuraya. Cenah, rai sakur anu ngadenge mah kabeh oge ngarasakeun. Sabab sora-serina Nyi Mimin berbeda pisan jeung sasarina. Bet asa-asa matak muringkak bulu punduk. Astagfirullahaladzim, Mimin. Kunaon maneh teh? Bah Icang istighfar bari jeung terus melong ka anakna anu keur ciciri hilang. Mantap nyebut Mimin. Dangaran aing mah lain si Mimin. Cenah. Cek Nyi Mimin ngawalon bari jeung melong ka sarea nu area di dinya. Malah keur kitu teh gilung atuh Nyi Mimin loncat terus nubruk ka Bah Icang anu harita keur nangtung hareupeun. Galeo ayah geburu Bah Icang labu kadepak atuh harita ku Nyi Mimin. Nyi Mimin mah terus lumpat rek muru kana panto keluar. Tapi untung kawak awakna ditewak anu kudu area dirinya bari jeung terus pada nyaklan. Abah, jigana yo. Nyi Mimin teh kasurupan di bayu. Kumaha atuh yo? Urang neang bapalabe tuh ngarah ka di Jampe. Kitu cek jam dulu. Anu harita kaparengan aya di dinya. Oh iya bisa burukan dulu. Pangyangan kena tuh kali yo. Tapi lamun bapalabe awak yang be tuh Pak Ewon. Nya. Mangga bah keun atuh urang tiang kopi. Raus atuh jam dulu harta indit maksudna mah adik musulan bapalabe. Ari Nyi Mimin atuh pada nyakalan awakna abrug-abrugan bari jeung roeco nyarekan. Merasa kapunga atuh bari jeung ciciri hilan siri. Terus atuh ceurik ngabangingi bangun anu kanyanyarian. Teu bisa diupah apeh da pugu atuh. Beuki loba we tetangga anu daratang ka dinya. Kolot budak lalaki awewe reang ceritanya jeung itu. Cek itu cek yo oge hampir kabeh neranyakeun aya naon. Terus kukdeh dari di tengah imah sawaleh deui mah atuh aya oge anu ditepas. Kaayaan di imahna Nyi Mimin harita jadi ngadadak rame. Lantaran atuh loba jalma anu narempok ka Nyi Mimin. Nu harita keur pada ngarejengan we. Si Ambu saudah nu jadi indungna gawe teu ukur bisa ceurik rawah riwih teu pungguh rampa.
Sabab beruas nempo paripola anakna bet jadi kitu. Tekung sulila torojo jang dulu datang merejeng ngakiringkeun bapa labe. Nya terus dua nanda kura gerusuk atuh ka jero imah. Ari anu sejen naronghok we ningalikeun Nyi Mimin. Anu keur kasurupan anu terus abdu belajar hayang lepas. Aya nyaon gege. Baijang. Balabe alhamdulillah geuning kasumpin. Buku ieu teh pun anak duduk aku naon itu ujug-ujug darah kitu tuh. Astagfirullahaladzim. Nah, mun asa teh kaharti kupikir teh kahonca aku akal teh kunaon atuh tuang putra teh. Baijang. Ya, nyai itu gue ngapang pengajamkeun bapak lebih khawatir karena kurungan anak pun anak muter si tadi aduh belajar we tidak gitu insyaallah jadi gitu nyaganya tuh urang coba anjam sugan we aya mau nyatnya cik atuh minta cai ka anu harang ya kana baskom leutik we lah cek bapak lebih bari ngareret ka Ba Icang anu direret ngarti bala terus atuh minta cai kana baskom cenah ka bojona nya terus disadiakeun telila sor cai teh diasongkeun ka palebe sakur nu aya jadinya mah kabeh geger empeuh anu lobong ngomong tapi anu borangan mah geus terus sapeting purungkut lantaran keueung ngadenge sora Nyi Mimin anu teu eureun-eureun jejeritan diselangku cicerisilan sorana teh semungirung mataku kurayeun malah matak muringkat punduk-punduk jeung ngadai mata keueung we lain dikeuna padahal mah wajib karek nincak badan maghrib harita teh tapi estu ning kaayaan di imah teh teu asa jadi geuman gereyem atuh bapak lebih teh bebacaan leungeunna nyakelan baskom malahan terus reupan panonna dipeureumkeun sanggeus aya kana sawatara waktu berai bapak lebih beunta teh terus nurbenghap narik napas panjang malah terus baskom teh dipolong kalawan api ana breh katempo ku bapa lebih tak aya kalangkang awewe anu ngelomong dina jero gelas nu aya dina jero gelas aringan ukur katempo ku bapa lebih we sorangan da jalma sejenna mah teu bisa ningali salian ti nempo cai herang dina baskom we anu reubah-reubahna malah harita keneh oge atuh bapa lebih rek ka Nyi Mimin anu keur adu belajar sarta pada ngarejengan terus harita dipelong bari jeung kunyam-kunyam mampatkeun jampe pamake mata heran sabada ku bapa lebih dipelong kulahe awak Nyi Mimin teh leuleus ngulapes terus atuh harita ngalempreh we teu bisa eling-eling nya terus atuh dideuketan ku indungna bari jeung usapan tarangna anu ngoprot yuh ku kesang malah digolerkeun we malah disimbutan ku samping keban alhamdulillah amin amin geuning aya semah ka dieu teh Baijang semah saha palebe aya semah ieu tuh tempo dina cai sidik pisan semahnya teh salah tangtung hiji tangtungan awewe tapi teuing saha-saha yang mada tepati jelas kana rupana ge kitu cek bapa lebih bari melong kana baskom anu diisi ku cai herang anu sejen ronghok atuh kana baskom kawasna bae haraya ningali meureun atuh teu matak heran lamun sirah tidak lagur paadu sirah aya baskom leutik cai heran kabeh-kabeh pada hayang ningali atuh ting beletuk harita ngadu sirah hanya kabeh oge teu bisa ningali nu sejen mah sabab ningalina ukur ku panon biasa Bah Icang harita deui aya semah awewe na saha eta teh palebe jeung deui urang mana manehna teh lupa teh deui atuh Baijang saha-sahanya mun akuring oge dapat
Tapi kumaha memikirnya atuh mimin teh make jeung bisa kieu. Bapa lebe ngareret ka Bah Icang jeung ka Bojon anu keur dariuk teu jauh ti anakna anu keur ngalempreh pada ngariung-riung. Barabat atuh si Ambu teh ngadongengkeun kajadian tadi samemeh nyimin kasurupan. Malah kajadian dina peuting kamari oge hari tadi dongengkeun sarta pada ngabarandungan ku sarere anu aya. Nya sakudu aya mah harita teh colohok we. Sarerea ngerasa sieun jeung keung sok bisi jurig hulu ngadatangan ka imah maranehna. Pok atuh harita Ambu saudah. Gitu. Balbe. Anu kejadian tadi teh bugo oge mata keluas. Uluh bening kitu memikir teh studio mata heran. Itulah. Pada beda awewe teh tanya. Nah, kunaon make jeung ngaganggu kana kuring? Ya keunya tulah urang cobaan ajak ngomong ya. Sugan jeung sugane manehna daekeun ngomong sarta nerangkeun maksud jeung tujuannya na cik aju. Kadieu menta menyan jeung parupuyan kadieu. Cek Bapa Lebe menta menyan jeung parupuyan. Maksudna mah arek ngembat cenah. Ngembat lembut anu ngaganggu ka Nyi Mimin. Atuh sabah berada gua salah pedem. Ayo. Dadaya kana mah aya gerah. Siapa satu ka ditu ka dapur terus atuh ngawadahan. Ruha kana coe campur we lamun eta. Sabab Ambu mah sieun ieu. Ambu saudah ngareret ka Bah Icang. Salakina sabab si Ambu teh sieun cenah ari kuduhut ka dapur mah. Padahal harita teh loba batur tapi bet asa jadi karareueung kitu di jero imah teh. Aya kayaknya ruakna kitu di dapur. Nyangguarkeun we atuh lada can lila. Baru seunna teh can lila. Bah Icang atuh teh talangke terus ngojengkan muru ka dapur pada wakana coetan anu geus butut. Terus ngaguarkeun ruhak tina jero hawu teh lah ruhak teh wae keneh. Nya terus saya di wadahan kop atuh kana menyan segede indung segede pereup monyet. Terus dibawa ke tengah imah sor diasorkeun ka Bapa Lebe. Nya terus menyan teh harita dijampean. Pelebung atuh harita teh usah hasilna mulikeun mulut ka luhur. Menyan melipet-perepetan ka peuleung. Reup atuh Bapa Lebe teh peureum bibirna gegerenya mamapatkeun jampe pamakena nyambat. Lalem anu nyusup kana gua garba Nyi Mimin. Tekung selila ret Bapa Lebe atuh kana cai dina baskom terus dipolong lila pisan bari jeung dititenan api pisan. Brai katempo aya anu ngalangkang dina cai herang. Anu katempo teh hiji bangunan saung anu diriung ku tatangkalan jeung dapuran awi anu jarangkung. Tapi teu lila las eta kalangkang teh ngaleungit teuing ka mana. Brai deui katempo kelawan jelas aya kalangkang kuburan anu kaiuhan ku tangkal samoja anu kembangna muh peuy bararaudas ngajajar di sisi kuburan. Tapi ngan ukur sajorelat kalangkang kituna teh geus ngilas deui. Malahan mah breh katempo deui atuh ku Bapa Lebe jit patempatan anu sarea oge moal bireuk deui. Urang Cibodas mah lantaran jelas sidik pisan eta teh kalangkang talaga anu aya di lemurna. Nampok kitu Bapa Lebe gogodeg. Ari panuna terus mancerong kana cai baskom. Geuning bener rupa-rupa nu katempo dina cai teh yeuh. Naon anu dimaksud rupa-rupa teh Bapa Lebe? Bah Icang harita nanya ka Pak Lebe. Pok atuh Pak Lebe. Ya duka teh teuing teh Pak Icang. Kuring oge asa kurang ngarti ieu teh. Tapi anu katingal dina cai teh nya kahiji aya kalangkang gambar saung anu diriung ku tatangkalan jeung dapuran awi nu jarangkung. Ari dina gambar kadua aya kalangkang kuburan anu kayuhan ku tangkal samoja tah. Ari nu katiluna jigana eta mah kalangkang talaga.
Dalagan mo mana palebe, dalagan urang di lembur urang. Sababnya kuring apa kan tempatnya pan. Bapa lebe nerangkeun gambar-gambar kalangkang nu aya di jero cai aya baskom teh. Sakumaha anu katingali ku panun batin bapa lebe sorangan. Atuh ngadenge kitu mah Bapa Icang. Nanaon hartina eta teh bapa lebe kieu iki juga nyama iki paicang ya. Bubudu kaceh teuing lebah dinya mah da urang oge atuh can ngareki lantaran dalam anu ngaganggu ka Nyi Mimin teh teu ngomong teu nyaon. Manehna kalakah nembongkeun gamar we nu matak pikiraneun. Aduh. Matak bingung atuh ari kitu mah. Ari saungna kencan-kencana aya di mana teh palebeta. Sarengna deui anu katingal teh kuburan saha? Nya manawas manawi we atuh salira tiasa nerangkeun. Cek Bapa Icang bari jeung neuteuk ka Bapa lebe bari jeung nunggu jawaban. Atuh pok Bapa lebe harita. Ya. Geus heula anyai mah. Uring oge can bisa mastikeun jeung can bisa nerangkeun. Lantaran sok bisi nyalahan. Tapi geus heula ayeuna mah tong lobatin pikiran da anu pentingna mah Nyi Mimin anu tuang putra bisa eling ka Basasari. Atuh heula atuh palebe. Kitu we tu ayeuna namanya pokona mah pun anak we bisa waras sabihara-bihari deui ulah aya nu ngaganggu kawas kieu kalunya sabab geus dua peuting jeung kamari teh. Anak kuring teh diganggu we ku setan siluman nu ngedar malakayangan teh Bapa lebe. Ya sok atuh minta cai herang lagalaskeun. Urang tarekahan Nyi Mimin teh ya nya. Sugan we teh kunanyaun atuh. Cek Bapa lebe minta cai herang sagelas. Malah teh kudu hese ku jengkang. Ambu saudah ngarongkong teh ku cirilik ngucurkeun cai kana gelas terus asongkeun ka palebe. Gap kepala be ditampanan turut kerenyam di jampean muni husu nakaranan. Sanggeus rengse sor atuh cai teh diasungkeun ka ambu saudah. Kada hati kumahakeun ieu cai teh. Bapa lebe. Oh, sok kompreskeun cai ieu teh nya. Aya mun-munan budak. Terus usapkeun kana carang tangke lamun geus eling kancang inumkeun. Kitu parentah palebe. Nya terus atuh ambu saudah teh ngompres mun-munan Nyi Mimin malah tarangna diusap-usap ku eta cai menang ngajampean palebe. Talila kulisik Nyi Mimin teh usik terus abrai parora beunta. Cai teh gede maunatna anu teu eling teh harita lilir. Rehet atuh ka sisi kagigir Nyi Mimin ngarasa heran sabab di imah bet loba jelema alias batur. Nyai geus eling hidup teh Nyai. Ambu saudah disirikna ngarontok anu jadi anakna. Puguh we bakat ku atoh meureun. Malahan mah Bah Icang oge gap kana leungeun nu jadi anak terus dicekelan bang anu nyaah pisan. Hidup geus eling jo. Eling abi mah Bah. Geuningan bet loba batur. Nah aya naon ieu teh Abah? Bet mending ngarogrog kieu. Nyi Mimin rutret kanu sakur aya di dinya sarta terus carengkat tapi rada nyengir sabab awak bet asa riged jeung nyeri. Geus bawa kaloba tah carina. Ngomong wae Nyai mending oge yeuh inum heula cai ubar yeuh tiba be sakan hidup jangjak deui. Saur atuh ambu saudah ngasongkeun cai ka anakna dina gelas teh. Tetep Nyi Mimin teu baha.
Cai teh terus ditampanan leguk-leguk diina mending ngalaki bang anu hanaan. Talila oge eta cai sagelas merikeun kabea. Bah, ambu, nah aya naon eta tuh. Nah geuning seueur batur malah aya bapa lebe sagala rupa geuning. Nyi Mimin nanya beri jeung rutret teu eureun-eureun kanu hadir di dinya. Nyai puguh oge loba batur da puguh sare oge keur ngalongok hidap. Ku tante abdi teh nah kunaon gitu Bu. Cek kerasaan mah cek kunaon abdi mah ngan tadi teh aya Geus. Teu kudu didongengkeun jeung teu kudu diinget-inget deui bisi macet matak jadi pikiran heung. Engke hidup jadi teu bisa sare geura. Tadi teh palebe aya anu matak pikasieun. Nya cek bapak ge geus teu kudu diomongkeun keun bae. Dayeuna mah geus sadar sarta teu sakara-kara ngan kade. Nyai hidup ulah sok malaweung nya. Salilana umat kudu inget ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daya. Bapak lebe harita mere pepeling ka Nyi Mimin. Sanajan rada teu ngarti oge kana maksudna. Tapi Nyi Mimin harita mah unggeuk tapi henteu aing ngawalon mah. Aduh. Rada nahakin kencan-kencannya pun anaknya mau aya nanaon deui kitu. Ai Pak izin. Jika nama moal lain nama jaga singkah nu hareujana oge nya sugan we atuh moal aya deui kajadiannya nyaon. Nyaon pamit kitu mah coba bae. Regreg sim kuring teh ari tos diijian kieu mah. Sareng kalahirasana tuh tadi teh waktu disusulan nuju aya di bumi pangincan daap. Pamit aya man tangtos meureunan. Teu aya salira teh pangincan palabe ya atuh kabenaran tadi teh paegang lah. Kuring teh ini satalina mah kuring teh ini ka imah juragan Subrata. Nyarek tahlilan maksud teh. Tapi kaburu disusulan ku Jang Goroh nya terus atuh ka dieu. Tapi lah geus keun bae. Daya bah ewon ieu nya anu mimin nak mimpin tahlilan di dieu mah. Nya anu saterusna mah prung we sarerea ngobrol. Ngadon ngawangkon ngaler kidul sagala diomongkeun. Pang-pangna mah ngomongkeun anu bieu kajadian. Disambung deui atuh ku nyaritakeun nalakon Bapak Ici dina peuting kamari. Dina mangsana nyaksian si Godeg jeung si Godin anu pating kujubar ka kulah. Lantaran cenah diudang-udang ku jurig hulu. Sabada balik tahlilan ti imah juragan Subrata. Nya atuh sarea oge jadi guyur deui bae. Urang lembur teh sarea ngarasa sieun jeung keung. Melangjeng hariwang sok bisi jurig hulu megat ka maranehna atawa nanjang ka imahna. Nincak kana mangsa alam jam 10 peuting harita. Anu ngorobrol teh sakabehna aramitan. Bapa lebe kitu deui tatanggana nu sejen marulang ka imahna masing-masing. Nyi Mimin jeung indung bapana ngarasa regreg. Sabab geus dicampe ku bapa lebe malah jurigna oge geus jinglar sina ingkah kanu anggan sina indit kanu tebih. Oge teu ngaganggu deui cenah ka Nyi Mimin. Nya atuh nu satuluyna mah Bapak Icang sakulawarga reup sare kalawan Dibra tug nepikeun ka isuk-isuk sarta eueuh deui gangguan nanaon. Cag para wargi ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah mangjadi baris maju anu ka 43 nya. Atur nuhun lo kumarupi perhatosanana. Urjeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.